Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadule ku kapanasan. Urang mondot kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Elmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya Allah ya Rabbal. Para asatid-asatidah qori-qoriah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama nuku sim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur ti kawit Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wancen kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempat nyata narek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian teh sing aralus dina pangajen. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Nahana gerhana nyarita kitu. Sabab kuring rumasa Pak Kades kuring mah beda jeung batur. Di mana aya ustad merek kieu? Di mana-mana ge ajengan mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun nolol ajengan sarupa kitu mustami teh sok bari ngareret wilujeng sumping Al Mukarrom urang mah karek genolol tina mobil jug well kuat eueuh nu salamualaikum. Lamun kanu di udang jeung di gamis soloyong ka hareup nyuhunkeun doana kanggo pun anak eta mah soloyong teh nyungkeun dipoto. Tapi ibu ieu mah sakadar kurung ai ngaran-ngaran kurung cantang tu tepung jeung kuring matak cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusina piit
ari awak di alus-alus ai hate rumet napi kagorengan karena naon leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada make dasi make jas ayeun koruptor. Oh ngek ieu mah kurung da ngalusan kurung mah babari ruksak. Ibu hayang geulis tinggal meuli skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna banget bodas awak begung. Hayang geulis enteng meuli we skincare buka tiung banget bodas punuk renge. Ngageulisan awak soal babari tah nu hese mah ngageulisan eusi hate. Matak sagala sumber ibadah ditampa jeung henteuna lain karena cangkangna tapi ibadah ditarima teh karena hatena. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna lantaran hatena kotor. Weh. Ieu ge pangaosan cantang tuh jadi alus. Gumantung eusi hate. Pangaosan alus gumantung hatena alus engke bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge anger eueuh perubahan. Kata tangga ngewa kadulur teu akur kabatur goreng budi kasalaki popolotot pangajian unggal poe ngaos nu mana eta teh. Tompo bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu lebok. Berarti aya makna Pak. Ibadah ditarima gumantung eusi hate nu sabenerna. Matak anu paling hese ngomean lain ngomean awak, ngomean hate. Ayeuna ibu da ngomean awak mah keuna kuruksak paling sama 30 disebut geulis teh. Matak ceuk abdi ge bieu ibu ulah cumentil naha geus kolot. Da ai kolot mah centil-centil ngadon ngewa. ABG make lejing mereketeng-teng alus we aya tempoeun. Coba nini di lejing ngolokop. 30 ka handap geulis teh, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumeulis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 pudeg-deg awak ngabeukahan kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki manalakop kana tabeng da meotan. Sigeng ku salakina gede-gede teuing awak teh leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun nusok senam bari 2 tahun da teu langsing kalah kebeuki gede. Naha nusok senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki meotan mikiran hutang urut goyobod. Ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid. Ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan. Kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan, ai rakyat cai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan. Di mana kerjasamana? Koprok meuri manehna ge kararitu. Matak nu ngaran rumus hirup lahir batin, cangkang eusi. Lamun ibu lalajo kuring lantaran baju da eueuh merek pi ustadeun eueuh. Nah, lamun nempotina baju sabab nu ngaran kahirupan mah ulah jadi patokan eta baju. Lamun pangajian karena baju na teu karunya ka warga masyarakat anu sangsara teu kabedag baju. Oh. Sok. Na teu karunya masyarakat anu teu boga duit teu meuli baju. Da ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senen kudu bodas nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gonta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh. Naha jangar kana sirah. Ngalusan teh ukur awak. Padahal awak ibu awak bapak ku teri ge eleh. Teri hargana 25.000. Coba jalma nu panggelisna maot teuneun di pasar moal aya anu meuli. Matak nu ngaran hirup manusia tong diragangan karena hartana, tong dihormat karena jabatanana, tong dihormat karena kakayaanana, tapi hargaan mah karena eusi hate nu sabenerna. Jelema beunghar goreng kalakuan tapi naha dihormat, nu miskin hade kalakuan tapi naha direret ku juru panon. Well.
Mata ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Matak ayeuna dina era politik punten rakyat mah tong hareup teuing. Keun we batur nu jadina ibu nu mumusuhanana nanaonan. Urusan politik mendatang ge 6 tahun sakali, sedangkan ibu gering mata tangga unggal poe ngentir katen ibu tong sok goreng karena politik batur nu jadina urang nu riweuhna. Keun we kumaguratan takdirna. Bener? Ulah asa aing pang politikna kamari ge geuning anu Anis ulah asa aing pang Anisna, nu Prabowo tong asa aing pang Prabowona, nu Ganjar ulah asa pang Ganyarna. Rakyat can ngahiji maranehanan mah geus baroga jabatan Pak poe ayeuna. Ngeus matakna politik mah tong payun-payun teuing. Kalem we be aja teu kudu riweuh. Bener? Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kadar disebut batur, nana gerhana itu gerak kiai, kiai nana gerhana kuat era disebut kiai, kiai ustad ajengan hampura karek disebut batur. Di pentama gawe natina kaustadan can katempo nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warasatul ambiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warasatul ambiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan, pentaku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon, apan cikeneh keur ngomongkeun bersih hate. Tapi da ibu ge sarua lamun boga barang di imah nu dipikara sep, dipentaku kuring, dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Mata kurang teh karek disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Mana gawe ka ustadanana, mana gawe ka ajenganana, mana gawe ka ulama-anana. Si horeng eta mah karek sebutan batur, gawe nama cantang tu aya. Weh. Lamun bener kitu pagawean ajengan, pagawean ustad teh warasatul ambiya, moal aya yatim nu teu katulungan, moal aya rakyat nu sangsara, moal aya bang emok. Sabab ustad bakal diajar bager, ngarti karena bab jakat, kudu jeung gebro jeung jakatna, tapi kenyataan ceramah bab jakat pedit anger dikarukutna. Weh. Bener ya. Pokoknya aku ceramah kieu mah kabege ungeuk. Dibawakan gawe. Sabab urang teh ngareupan alam dengan 4 rupa, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh di dinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong beo jeung urang kali kareneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urang ge bisa Allahu akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo. Subhanallah teh butuh gawe, naon gawena? Subhanallah maha suci Gusti Allah, gerak gawe bersihan eusi hate nu diomongkeun maha suci Allah, ai hate kotor dikukut karek bisa ngomong can akur jeung pagawean. Jelema nu bersih hate moal panas ku batur, moal amek kana rezeki batur, bakal atoh nalika batur hirup maju. Kanyataan mah subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu.
Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Sakedeung deui ibu, subhanallah dibaca batur meuli mobil si eta ngadon modar. Mana subhanallah teh karek samet bibirna can katempo dina pagawean eusi hatena. Bener ya? Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa nyebutkeun alhamdulillah. Maknaan atuh alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Gening kanyataan mah alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Urang gening sok hayang dipuji wae. Deuk tahajud maka jeung nyieun status OTW tahajud. Boga kongkorong maka jeung diedeng-edeng jepret foto 40 gram dari suami. Kumaha cek nu teu boga kumaha sia. Boga gelang ti dieu nepi ka dieu digibrig-gibrig jiga nu satruk hayu urang pangamusan. Mana alhamdulillah teh mana sadaya puji kagungan Allah. Manusia mah teu boga hak pikeun disanjung, pikeun dipuji, pikeun dipuja-puja. Be aja makhluk biasa. Nana gerhana makhluk biasa, matak baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Da kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak teu kudu riweuh datang urang teu kudu keprok. Da kalah ka asa deuk diadukeun jeung japati. Biasa. Biasa we teu kudu riweuh. Komo ke rahayat yeuh alhamdulillah teh ilmu jero. Sadaya puji kagungan Allah. Ibu boga imah, boga sawah, boga motor. Ceuk ibu teh alhamdulillah can jadi eta. Can jadi alhamdulillah eta mah boga imah, boga sawah, boga motor nyebutkeun alhamdulillah. Mejeuh nyebut alhamdulillah ge boga. Buktikeun nagawe ibu boga imah, boga sawah, boga motor, kurumuy RW mere BLT geuwat tolak. Moal RW moal narima imah boga, sawah lega, motor aya, pangmikeunkeun anu miskin, pangmikeunkeun ka si yatim, itu hak manehna lain hak mak. Tah eta alhamdulillah teh. Ajeun keprok da anger bareuki geuning. Malahan RW dicarekan RW gelo RT edan. Cing teh kunaon ibu batur menang BLT aing teu. Pan cing teh ibu mah emas boga, sawah lega, mobil aya, bae da hayang. Teu mikir alhamdulillah teh di mana. Bisi lain milik urang dibikeun ge jadi panyakit keur awak urang. Leuwih hade nyokot leutik bari barokah panjang umur jeung sehat daripada ngalegleg hak batur isukna stroke jeung diabetes, Pak. Bener ya? Mata kuring ge jadi penceramah kieu teh hararayang kudu narip harga nanaonan. Bisi lain milik kuring boga bere teu boga. Ya kuring penceramah pansok nu nanyakeun teh kieu kada sabaraha abdina pakohna nu ngulem bapak nu deuk mere bapak nama ge jeung kudu ngalibatkeun ka hayang kuring. Lamun kuring boga kahayang artina kuring narget. Lamun narget boa-boa ku Allah teh sapoe dibere 30.000 tuluy narget hayang 50.000 da keukeuh hareupeun Allah mah 30 milik kuring teh terjadi 50 maka nu 20 bakal jadi bibit rurujit panyakit keur awak kuring. Minimal tahun hareup gering, minimal ka rumah sakit, tuluy-tuluyan kitu moal kanikmati eta duit nu aya di rumah sakit siap keur nampungna. Mata kuring medek menta teh nu leutik tapi barokah. Bener Pak? Mukujung asli nu. Tah logikana mah tuangan nu ayana piring eta. Bapak teh kapasitas patuangan teh ukur am moal sagede kitu da di leg-leg kabeh mah eungap. Ngaran-ngaran eungap jadi panyakit. Mata enggeus hirup mah basajan biasa tong riweuh. Bener Bu? Jawaban jalma bakal salamet innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang salawasna. Kuring nepi ka detik ayeuna hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Nu bakal dibere kasalametan teh innallaha ma'ana saestuna Allah gak babarengan jeung dirina. Apakah ieu pangajian jeung Allah teu percaya? Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah tong percaya? Apakah Bapak salat jeung Allah teuing? Apakah Bapak maca Quran jeung Allah? Wallahu alam. Ieu pangajian apakah jeung Allah teuing? Isuk aya keun deui ceramah seperti kieu
nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jelema bakal loba seperti kieu. Berarti poe ayeuna kajawab ibu pengajian lain jeung Allah hayang panggih we jeung nana gerhana leungit Allahna eta kuring ceramah nah jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal tah bapak jeung ibu teh suudon wae mun kuring ceramah nepi ka teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit rarasaan di alam dunia gede amal loba pahala engke di akhirat nol eueuh naon-naonna naha paniatan anu bengkok Pak bener matak cek urang mah mending baralik ka itu matak ayeuna ku sabab urang cantang tu jeung Allah tong nuding kanu teu pangajian ka dieu batur teu datang bae da batur nambah ke jeung urang nu kudu ngocobrot bahkan ibadah mah bisa jadi anu teu datang sebenarnya mah keur nyangu keur masak salakina datang mah naha teu ngaos pan dijawab teu acan gaduh widi ti caroge nu paling paur ieu ti tadi datang ka dieu can diizinan wae teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki matak anu can are izin leuwih hade balik pi omongeun keur nyangu keur masak salakina datang ayeuna mah urang tuang we sasarengan dekul barang dahar ibadah gede pamajikan nohonan pangabutuh nu jadi salaki nu paling paur ieu ti lohor bari can nyangu salaki ibu ayeuna keur papelengkingan na kursi paling datang teh pan ibu teh jam 5 salaki juk nyereng ti mana lila teuing kumaha cek ibu kapancing emosi pangaosan matakna datang cek aing oge manya ladang pengajian jadi hohoa kitu Pak matak bahasa innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang teh buktikeun dina gawe lain ukur dina ucapan bener tuh ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat sok jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu bisa jara di pejabat lantaran dicoblos rakyat ayeuna rakyat eureun tong nyoblos jadi moal matakna ka para pejabat teh kudu sadar mararaneh jadi teh lantaran dicoblos ku rakyat matak geus jadi teh sing areling atuh oi ka rakyat ari heueuh da teu mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat ulah ai keur hayang atrok-atrokan ka imah rakyat coblos abdi ai geus jadi mandon geblus ka alam gaib rasakeun ka capek rakyat rasakeun ka nyeri rakyat rasakeun ka ripuh rakyat rasakeun ka teungeunah rakyat naon sababna maraneh jadi lantaran sumbangan sora-sora ti rakyat aduh mantap nana gerhana ge sarua teu kudu legeng nu jara di ustad kiai ajengan teu kudu legeng naha kuring boga pamor kuring boga terkenal kunaon loba nu ngulem eueuh nu ngulem moal dikenal matak hakikatna nu kudu nuhun teh lain bapa jeung ibu ka kuring ka pakuwu nuhun nama kejeng nuhun parantos diulem naha kuloba anu ngulem mobiluna sawah kabeuli imah jadi gede tuh kuloba nu ngulem teh matak abdi nu kudu nuhun ka pakuwu kadua abdi kudu nuhun ka ieu jamaah nuhun para jamaah parantos sumping naha da eueuh ibu jeung bapa mana abdi rek ngomong jeung temok di dieu Pak letak hakikat hirup ragrageun darajat urang sabenerna moal mungkin urang jadi jelema gede tanpa aya jelema leutik moal mungkin urang jadi jelema dikenal tanpa aya anu ngundang bener anggar we sumberna masih leutik deui batak sing nyara kanu leutik teh lain baligo pagede-gede rakyat mah teu butuh baligo teu butuh nage gede gawe ke rakyat bener ya Pak matak nu ngaran hirup kedaulatan ada di tangan Pak Kuwu geus 2 periode ku rakyat teu dicoblos matak geus jadi teh wayahna we Pak Kuwu dedengekeun bisi aya rakyat gering teu boga duit panganterkeun dedengekeun bisi aya nu rek ngajuru eueuh salakian kabur salakina geuwat badami jeung lebe deuk dikumahakeun eta
bikin we ka sekdes ka ditu. Naon sababna Pak? Tuh judulna ge Milangkala nu ka 224. Rakyat teh butuh sosok pamimpin anu orang budaya mah disebut lagi Prabu Siliwangi. Ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Jadi raja datang ke rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi seungit. Jadi raja datang ke rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Lain datang ke rakyat deuk ngolok suara rakyat. Deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha atuh raja datang ka rakyat nyengitan rakyat, wawuh kahayangna, apal pangabutuhna, nyaho kasusahna, sehingga datang ngaran pejabat jadi solusi eukeur kahirupan rakyat. Terjadina bang emok di mana-mana lantaran urang Pak teu bisa mere solusi nu bener. Ti mimiti pemerintahna nepi ka ustad-ustadna, nepi ka jamaah pangajianna ge sarua. Jug salahkeun teu meunang bang emok teh renten riba neraka. Apan rakyat teh pernah ngeclok ka kades ngan ku kades teu dibere, pernah ngeclok ka ustad ku ustad ge sarua teu dibere, ngeclok ka jamaah pangajian jamaah ge teu mere. Berarti kades ustad ejeung jamaah posisina pedit nu bageur iwalti nu saragam kaluhur bodas ka handap hideung mawa kantong mau motor beat asup kana ganggang narangtung limaan. Aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar maka nu hiji kudu tanggung renteng kudu mayar kanu dosa nu kasaurang. Eudeuh salah saha, eudeuh disebutkeun salah rakyat teu bisa. Naha hakikatna urang sebagai ustad anu salah nyaho dalil sodakoh iraha sodakohna, nyaho dalil zakat iraha zakatna. Bener. Era sararea dipikir-pikir. Ayana di jalan pelacuran nu salah lain pelacurna Pak. Sehingga Umar bin Khattab lamun aya bangsat ditewak bangsatna nu ditanya lain bangsatna tapi nu ditanya nu beunghar zakat jeung teuna. Jawaban anak cek nu beunghar kami teu zakat. Cek Umar meujeuh atuh lamun kitu mah dibangsat. Tuh nu di jalan jam 8 beurang geuning kaluarna teh jam 8 peuting rok para ronok kaluhur you can see bu Kang oh kadeu duduk Kang di mana teu bisa Pak ulawaka urang nyimpulkeun kesalahan aya di batur hakikatna mah urang nupang gede-gede salahna. Tuh bisi aya bibu teu percaya kunaon merebakna pelacuran di jalan-jalan nu salah teh urang-urang otak kuring mah nya kanu kitu teh rok paronok kaluhur you can see buuk di bereuman ai balik tengah peuting teh sok turun tina mobil jug langsung geuning om check in om cing teh moal nama gejeng moal cing teh tempo dina TikTok. Oh cenah ieu mah ustadna gerhana selfie atuh entong rok ponok. Lamun urang selfie jeung nu rok ponok bahaya deui wae. Da keukeuh cenah abdi teh hayang untung ayeuna keur pilkada Pak bisi aya baligo nu leungit ku abdi harita dipake rok si eta. Ai tiungna kunaon ku taplak meja. Sok cing teh aya merek selfie mah jepret weh dipoto. Saenggeus dipoto teh sabaraha cing. 7,5 cenah abdi teh Pak. 2,5 keur penginapan, 2,5 keur si mami, 2,5 keur jisim abdi. Nyeredet kana hate naha teu kabedag. Cing teh geuning mahal. Cing teh abdi mah mun gaduh teh 250 enjing-enjing we atuh cenah eta mah di kebon buncis. Cicing heula pokona ieu sararea bakal ngarasa terpukul ku carita ieu Pak. Abdi nungguan nepi ka subuh atos sing teh Neng atos. Belanyang ka kebon buncis aya saung 2 meter pasagi. Gek diuk malik ngulon. Pertanyaanna sakieu, tah duit ngan kuring deuk nanya kunaon Neng bet gawe di nu kieu. Nyurucut saipanona, duit dialungkeun, deuk init didudut ku kuring rokna eleungeuna. Leungeun. Dicicing dudut leungeuna cicing cing terek ditanya kunaon gawe di nu kieu. Puihkeun pertanyaanana pan ai keur jadi mahasiswa mah otak teh rada jalan. Mun hiji pertanyaan teu kajawab puterkeun tapi maksud sarua. Cing teh boga indung bapa teu aya. Berarti yatim piatu.
cing teh boga salaki gaduh urang mana Majalengka perbatasan Sumedang di dieu pisan cing teh mana fotona aya da fotona teh di dieu kumisna teh rada ipis matak abdi ka dieu teh boga pisi deuk neangan salaki si itu nah juga itu geuning nah kamana salaki anjeun kabur teu tanggung jawab boga budak boga di mana budak dua sakolana SMA jeung SMP butuh biaya nya cing teh saha atuh ngomong biayaan pikiran we cenah ku Andika inung bapak eueuh salaki kabur budak sadua-dua butuh biaya rek usaha dibiayaan atuh cing teh pan boga ijazah sakola teh gaduh ka pabrik we ngalamar kos nu teu nyaho cenah ka pabrik ayeuna teu nyogok mah hese asup teuing urang mah teu nyaho udah cek si itu abdi bertanya cing teh aya di ditu kuwu aya pejabat aya aya apaleun neng yatim piatu unengaeun apaleun neng boga budak dua apaleun osok cing teh barang bere eta ka neng jawabanana hampura yah teu cara hararayangna cing nu hareueuh geus jadi mah wadol hampura lain cek urang cek si itu urang oge tah cing teh aya di ditu ustad nu sok ceramah aya malahan deukeut abdi jeung Kang Ohang cenah kitu cing teh osok barang bere eta Kang Ohang cing teh ka neng pan sidik neng teh yatim piatu bari boga anak dua yeah ukur haban we komo ustad ngadaralil sodaqoh infak barang bere mah kacadunakeun hampura tad tong kasigeung rumasakeun angguran mah bener Pak cing teh aya jamaah nu sok pangaosan seueur osok barang bere ka neng yatim piatu pan neng teh boga anak dua yeah pengaosan ge ukur alus-alus tiung pahade-hade baju barang bere mah kacadunakeun rumasakeun ibu deuk wani nyebut naraka kumaha sedengkeun doraka aya di urang teu bisa mere solusi kahirupan sabenerna bener kukuring teh ditanya deui atuh cing teh eureun we gawe di nu kieu teh mangga can abdi riren da abdi ge apal wala taqrabu jinah cing teh geuning eta apal teu meunang ngadeuketan jinah apal da abdi teh siang mangaos ngan wengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buat jamaah Kang Ohang siang mangaos ngan wengi kieu teh cing teh eudeuh eureun kumaha cing teh syaratna tikah abdi ku aa hoream keur mah urang bebujangan lila tuluy kudu kawin jeung nu kitu moal teu gujur sararea aduh ustad nana nikah sareng bandot hoream ternyata Islam teh Pak lain bermasalah tapi Islam teh mere solusi kana eta masalah parantos urang merhatikeun kejenjangan sosial nepi ka dinya can mata ke rakyat ye entong nungtut jalan kudu alus ai miarah henteu kudu dipiara ku sararea mun jalan hayang alus tempo susukan bisi menet bongkar ku ibu ngarah teu banjir ieu mah runtah ti imah asupkeun ka dinya akhirna kades nu dituding eueuh ka ocrog eueuh ka baleg bari mararaneh nu teu ocrog teh aduh inilah nu ngaran hirup kejenjangan sosial matak hakikat nu ngaran hirup urang teh butuh sosok pamimpin ngaran pamimpin nu alus geratoong dina ilmu budaya cek ilmu budaya cek bahasa wayang sabta mustika dharma buana teng teleng teng 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 ya saptanira sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia tah pamimpin cekolot baheula mah kudu cicing dina 7 jimat dina hirupna sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia hirup teh kudu boga 7 jimat dina diri masing-masing kuring wani di dia nyebutkeun jimat mun teu batur teu wani sok aya nu ngacung boro-boro abdi mah 7 sakeresek cenah jimat abdi mah cing teh naon batu ali nah cing teh batu ali dianggap jimat sok dimandian tanggal 14 mulud lamun bener batu ali jimat sakti entong dimandian ku urang gorolongkeun ka walungan cenah mandi ku sorangan seungit mana batu ali jeung urang seungit batu ali urang mah bau kesang keur naon Pak mung mi Gusti hal sarupa kitu dipake silahkan nu teu meunang dispuja disembah-sembah lain jimat eta ieu mah
Sabab angka 7 teh sakti geuning, langit sab'a samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, aki-aki bedegong 7 mulud, mun geus kolot hese jodoh mandi di 7 sumur, make kembang 7. Tuh nu ngalaman mah arapaleun angka 7. Lamun ngitung ti hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 genep 7. Mun ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Lamun ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun hamsatun tis'atun sab'atun. Lamun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta. Bawa kana pramuka dasa dharma, cana ku nagara Pancasila, bawa ku TNI Sapta Marga, bawa ku polisi catur prasetya. Hebatnya Sunda tuh, hebat Sunda tuh dibawa kabehanana. Naon? Pak Ustad hebat, hafalan, menang ngapalkeun 2 tahun, beak rogo ge, aya urun 7 pak. Matak ieu teh minimalna apal kieu teh kudu meuli dewe 7 pak deui. Angka 7, Pak. Naon teh eta? Tah kebudayaan Sumedang. Calung, angklung, dogdog, reog, sebaheula sok aya rayak-rayak. Padahal mah itu keur ngomongkeun bab kapamingpinan Pak rayak-rayak teh. Rende berem rende hideng eta rende kayas. Beki lawas kaedanan eta rende berem eta rende kayas. Beki hebel beki nineng lawas kaedanan. Hareupeun belana eta nu dibaca, eueuh belana lain eta. Jiwa kapamimpinan teh pan kenerangkeun 7 jimat. Cager bager bener pinter, singer jujur tur tabeunghar eta cager. Bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager pin singer jujur tur tabeung cager bener sing tur tabeunghar. Pamingpin teh eta jimat teh cager bager bener pinter singer jujur beunghar. Teangan pamimpin nu cager lahirna cager batina, cager lahir gering batin nipu rakyat, cager lahir cager batin nyaahan ka rakyat, belaan dirina siap lapar melaan rakyat cenah seubeuh, belaan dirina siap sangsara nu penting rakyat sejahtera. Itulah ngaran pamimpin anu disebut 7 jimat anu aya dina dirina. Urang ge mecakan kikituan burat Pak. Komo pamimpin zaman baheula mah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab endit-enditan ka tepi piring anya celang ka tiap lawang, mawa gandum 60 kilo, leumpang 6 kilo, bari jam 11 peuting. Ceuk sekdes nanti ku abdi we montong doraka aing. Ini koceak aya budak ngagoak ditanya kunaon anjeun ceurik teu tuang, tah gandum jug gradahar. Bilih di dieu bade narurutan. Jika Umar bin Khattab mawa beas 60 kilo, leumpang 6 kilo. Ceuk sekdes teh ku abdi we kuwu montong doraka aing. Paling kuat 2 minggu. Isukna bakal pidato hareupeun lapang, bapak-bapak, ibu-ibu, ti samet ayeuna ka hareup adu riren jadi kuwu. Nah, potong cangkeng. Moal sanggup, Pak. Moal sanggup. Nah, dan nu disingareupan ge rakyatna ge lain rakyat bareto atuh. Ayo rakyat baheula mah nalika pamimpin nyieun kahadean maka rakyat ancrub nyieun kahadean. Nu ayeuna mah pamimpin nyieun kahadean rakyat demo manehna hadayang nyieun baga-bagean kahadean. Mun batur menang BLT teh geuning ngamuk galau. Pokona mah kaluhur jeung kahandap. Cager lahir cager batin. Cager lahirna cager batin.
dua bager pamimpin nu alus teh nu bager ari ieu mah di imah we di imah mun ibu boga salaki daek boga salaki nu tik-tikan mangga mana mulai peda nah teu nita pamajikan teh sudah teuing kamari pamulangan 1.500 teh balik deui 1.500 dihitung keneh daek gaduh carogi kitu patut tah ngaran-ngaran pamimpin teh Pak ieu mah di imah we salaki teu hayang boga pamimpin anu sifatna tik-tikan maka pamimpin anu alus adalah pamimpin nu bager perhatikeun rakyatna geura toong ka susah rakyatna geura pupus ka sedih rakyatna matak jujur-jujuran mental nu kudu kuat adalah camat jeung kades nah bersentuhan langsung jeung rakyatna urusan presiden mah luhur teuing matak tong pasea dina milih teh entong matak nu alus politik rakyat leutik cing teh bu nah milih Anies Baswedan hayang jiga Jakarta cenah ari ibu di mana di Majalengka cing dari nu sabelah hayang sa Prabowo nah 3 kali eleh wae ternyata kemenangan Prabowo teh lantaran loba rakyat anu karunya geus 3 kali eleh wae rakyat karunya akhirnya dicoblos jadi menang mudah-mudahan Prabowo ge sing nyaaheun ka rakyat da rakyat ge nyaaheun ka Prabowo golongan nu katilu cing teh bu ibu kasaha Ganjar Pranowo nah dewasa jeung koloteun cing teh palebah mana dewasa jeung koloteun eta huisan kabeh politik rakyat mah tong diganggu Pak aman tuh politik anu tepati aman anu di luhur anu baroga kepentingan mata ke rakyat mah tong payun-payun teuing na politik nu jadi batur ulah urang nu papaseaan keun we da ibarat sampe nu jadi gegetuk comro jeung misro anger keur ngamajukeun Indonesia keneh malah nu paling paur mah antara menang jeung eleh teh untung keneh anu eleh cicing antara nu menang jeung nu eleh kadang-kadang untung keneh anu eleh di dieu kamari lamun teh mah aya calon 5 anu jadi pun lanceuk pakuwu berarti 4 eleh jug tagih janji ka nu eleh basa maneh keur kampanye teh boga janji nepi ka jet kumaha ceuk nu eleh pan keo anggeusnya hisaban anggeusnya tapi keur nu jadi Pak basah maneh keur kampanye teh boga janji nepi ka jet lamun katedunan janjina menang dunia menang akhirat dina teu katedunan janjina menang di dunia keok di akhirat matak didoakeun ieu pun lancik sing menang dunia sing menang nepi ka akhirat jembatan menuju alam kasalametan tah kuring maruk teu picilakaeun jadi ustad picilakaeun geus hayang eureun teh naha boro-boro batur atuh urang sorangan ge nerangkeun tahajud mah popoloto tahajud yo toong ka Cimaung ngomong tahajud molor aslina mah tah komo bab sodako mah bati era inama sodako talil pukoro sarodako yen sodako teh mah rizki nu geus aya ngulem rizki nu can aya tong keum sangsara lantaran sodako batur teh kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan penting ieu ge poe ayeuna kuring lain sodako nu jelasna mah ngadudut ladang sodako beres ceramah paku bakal mudag punten we cenah ieu mah sodakohna bari culang cileung gewat didudut atuh nah era sieun diomongkeun ku rakyat kumaha dalil lekoh Pak innamal shadaqata lil fuqara sarodako palebah ieu ge kuring lain sodako ngadudut ladang sodako palebah dibere disakuan ku kuring nya pecakan atuh ku panitia ku sekdes bener kaharti ceramah teh ayeuna mah urang bawa kana gawe we kitu kumaha artos moal dipasihkeun tuluy deuk dipasihkeun we ka yatim jeung miskin nu aya di dieu kumaha ceuk kuring tong kitu des tong kitu dalil hanyalah dalil praktek mawallahu alam matak ceuk kuring jadi penceramah lain bangga tapi era sok sieun alus pidato anggang tina conto sok sloba nyarita tapi anggang tina nyata keung matak tong hayang bisi bapak hayang pek opan viral teu ari viral beger ge hese jelema viral loba wawuh atuh ngobonceng awewe gujrul salalemur aduh itu nana gerhana ngobonceng awewe na kudu doma ternyata geuning ternyata kuring neuleuman kana salah sahiji ilmu filosofi nu ngaran takdir teu bisa dipika hayang geus datang teu bisa ditolak berarti nana gerhana sakadar wayang anu eukeur diigalkeun matak teu kudu riweuh pakades teh ayeuna setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya tong amek ka pakades tong geuleuh ka pakades
ayeuna masana sugan atau periode ke depan menjadi bapak anu jadi masana tong riweuh engke ge kabageon bener matak nu ngaran hirup cager bager neangan pemimpin mah